bingah kamar wates sutan bingah nak kagiri-giri ya kagiri-giri bingah amar wates sutan bingah nak kagiri-giri ya kagiri-giri lumiar panjang lumawer curman curkat yakuna kadyakuna sakepuna ya panengah panawang ngaraos gendinga nah ai kitu mah bae kumaha atuh salaresna pikeun jodoh pun anak Raden Angkawijaya malihan sakantenan ayeuna ka dieu teh wayah panjenengan teh istilah urang kampung bade nyangcang kumaha bade nyereuhan aya paripaos domba munding tambangna jalmi cariosanana supanten ditampi maksudna kacinta pun anak Abimanyu kanggo kaputra salira eyang nyatana kanggo kautari kaulanun eyang bener itu Arjuna teu kapinu damel nya ai kitu mah kaset setan kumaya satuju kira-kira adi anjeun atawa adi maneh si Utari dikawinkeun ka anak Arjuna Raden Abimanyu ai kanggo putra panjenengan mah satuju we kanjana mah satuju nya ai kitu mah syukur bagja kumayan kitu geuningan sepakat kaayaan di ieu nagara terutama eyang jeung seta lanceukna Utari nyangakeun kaula panyereuhan tipun anak kanggo kasalira kaula barang ditingali panyereuhan teh sanes emas pitis kumirincing dunya berlian nanging ieu teh daun seureut anu geus koneng ditilap-tilep dicoletan ku apu warna bodas diselapan ku gambir warna beureum teras diesokan bako sapululuk warna hideung itu kahayangan nanging Prabu Maswapati ngaraoskeun bingah panyangcang ti Arjuna ti Abimanyu kanggo Dewi Utari abung kena teueuh Pandawa anak Pandu Dewanata eyang teh ngarasakeun bungah najan panyereuh panyangcang ti Abimanyu mangrupakeun daun seureut anu geus warna koneng dicoletan ku apu warna bodas oge dipurulukan ku bako warna hideung jeung gambir anu beureum ieu teh ngagambarkeun asal usulna manusia nuhun pisan kaseh nyangakeun ditampi goyang sareng senaya Arjuna nyanggahkeun panyangcang kanggo Dewi Utari pijodohan putrana Satria Pelangkawati Raden Abimanyu gatawi slami anu jerit jempling lulumpatan nyaeta pangasuhna Dewi Utari lulumpatan ka paingan Prabu Maswapati biang tiwas aya naon ban aduh Gusti tiwas kumaha rumaos bibit teh Gusti dipibarang ku Gusti kanggo ngasuh Den Ayu Dewi Utari di Taman Sari aya kitu ayeuna teh Gusti Dewi Utari aya nu nyamber ti awang-awang
aya nu maling sumuhun apal nu maling apal pisan jol nama ti awang-awang nanging rupina teh sanes nusanu saha nyaeta dawala panakawana Pandawa dawala leres buru-buru idit kurang ajar teu benang dipercaya sampean punten seta aya naon punten kakuping putra panjenengan adi kaula Dewi Utari aya nu maling nya cenah kusaha disalah Sidawala kudawala nya kurang ajar pisan sigana man ukur alasan wungkul para Pandawa datang ka ieu tempat nyeurehan eusina merek goreng kalakuan tepikeun kamaling nugaskeun Sidawala kasa aduh kaula nun aya paribasa hutang patidak bayar pati hutang wirang dek bayar wirang anjeun geus ngawirang ka kaula ke yang ngawirang kumaha aya kak denge tadi emban datang ka tempat di templing ku ayeuna Utari adi aing geus eueuh dipaling ku Sidawala ngapung kaluhur ngapak ka Jumantara aduh lamun gitu jelas ieu tugas ti anjeun ngan ukur sandiwara sakali sadaya-daya yang teu rumaos wayah panjenengan nugaskeun ku ayana dawala pibarang maling da pupuk utami nama pun Adi Arjuna kanggo nyeurehan kali teu bisa tewak sabala tewak enggak kawan kurang ajar teu bisa newak kresna ku aing kajenting inju aing teu datang Utari ka tempat teu bisa newak Sidawala naon akibat Arjuna kareup sadaya-daya kaula nun kurang ajar ai Sidawala panakawasa wayah panjenengan dititah ku sia titah kumaha maling datang ka ieu tempat nyeurehan ukur sandiwara tapi eusina nitah mau ka Sidawala teu rumaos buktina moal pati-pati Sidawala wani-wani maling Utari eta masagamun dititah ku anjeun teu rumaos kaula nun tewak mangga tewak kurang ajar beungeut yang hareup atimu kira begitu biba hareup kahareup biba eyang seta nuding mitnah kadi aing mitnah kasih kersdakan gagapah aing moal sieun ku yang setan sanajan yang setan geus kaceluka kondang ewu kaloka kajana pria kajambariangin aing teu sieun aduh aing ka hidup pada eyang malah naon adi aing teu pikeun kasoak jawab ampun Gusti kade yang ngetung di babawa kasep sarua mau pati-pati si setan ini kelakuan itu lamun teu dititah aja kamana-mana ge anak aing setan lamun kicarana aing geus kapitna Sidawala pun kitu deui wae ditembak sep hidungakeun tewak Sidawala tong wirang tapi sarana ulah kasar aing teu hayang dikasaran mangga kasep mangga pangtewakeun kepenting nama Utari sing datang kali gitu aduh boro-boro ngongkosan sia aing di dieu diwiwirang ngadun dicarekan moal ka hidup pamanyarekan kasep mah kurang ajar Gatot Kaca Sidawala geus sawirang tewak Sidawala kebat lampah nai Arjuna Sri Mahabetara Kresna Arya Bima anu nampi informasi wereh dawala parantos maling Dewi Utari sedengkeun Utari nembe parantos ditanyaan ku Arjuna kanggo nyatana putrana Satria Pelangkawati Raden Abimanyu atuh Bima ngeprakeun wadya bala
Gatot Kaca terjajah katawan sadayana pikeun newak dawala atuh ti Dwarawati ngeprakeun wadyabala nu dipimpin ku Arya Setyaki Patih Lesan Pura atuh panengahing Pandawa muntang ngembing karsi kombayana supaya para Korawa ngepung makhluk buaya mangap sidawala anu geus malih Dewi Utari tunda lampah kacarioskeun Raden Gatot Kaca satria melajang teh ngepet soder ngondar janggan panindakipun Raden Gatot Kaca tindak gendingan kadya waledan ingat kang putra Gatot Kaca putrana Dewi Arimbi putrana Dewi Arimbi satria bebenteng negeri anu tara jalir jangaji satria bebenteng negeri anu tara jalir jangaji satria gandara peretetan sejata dan makalangan kepatna di ayuna kumbang di ayuna kumbang mat negeri gandang kini wirahma naringgang kendi satria dalam bangsa benteng negara kadu mundur pantrang mulang menanjur kendaka jiwa satria nuluhung ibarat lamun kaduyung lamun kaduyung mata kling lungak kapidang adung sepak sote luhur mayung mata kling lungak kapidang adung sepak sote luhur mayung manuk saku manuk laung ente dina luhur pakan hirup anu jadi paun laku lampang nota benar pateka dan anu mulia tanpa gogoda ulah emang tapi dia kadang kepang ngamu mulai kesenian
aduh maksud dajang tujuan mempertinggi kesopanan. Bener gitu si Dawala ieu tindakan kasar make jeung maling Eyang Utari datang na ti luhur melintang ti kaula lamun kitu Dawala nyawerongan kaula wujud Dawala bisa ngapak cuman terat disangka Gatot Kaca bisa mensalah putra mensalah putri jadi Dawala kurang ajar aing moal pamilih sistem sanajan panakaman Kangjeng Paman di mana salah ditindak dihukum buat Kaca iya Dawala aya di babangkon ieu keneh wa aing bakal diundang ku macam Lucisit sabadara kapirarai siang wengi Daingis namahan jiwa kacariuskeun Dawala sareng Dewi Utari anu kukoceakan di Canak Kacumantara Dawala aya naon kula rek dibawa ka mana kaula cicing kumaha abdi aduh wayahna turun heula turun cicing nah make jeung turun sagala tetuman di luhur tuman gak dihandap